Sampurasun. Semua pangabakti panjenengan kaula ieu kaula Gunawan Wibiksana. Sasat kaula tos diusir ku raja lanceuk kaula. Nyaeta Prabu Rahwan. Dugi ka kaula dibentur ku geni. Mastaka. Sejak dedeus karama bade ulung kumaula. Ye Kanjeng Gunawan, naon maksud jeung tujuan anjeun pan anjeun urang aleng ka duit. Grek naon jor-jor tadi anjeun Gunawan. Nyata kaula tadi oge. Bade semeja ulung kumaula kasirap. Ari kitu ku aing bejakeun. Apa tararara. Semua pangabakti kaula. Anoman. Itu sunah Raden Gunawan. Dialeng ka bade dedeus kasalira. Mana nakal atau di luar sawi mana Gunawan Gunawan kadieu cek Sriram semah bakti panjenengan kaula Gunawan sasat kaula diusir. Kaula bari ulung kumaula ka andik. Ditarima ku kaula. Sok ayeuna mah ngahiji jeung kaula.